virus corona di positif terinfeksi virus corona di epidemi COVID-19. Sudah ada 19 kasus infeksi virus corona di Indonesia. Pasien positif corona meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Wasta Abdi Rio Nirwansyah di kelas 8 SMP Negeri Tilu Kuningan. Abdi bade nyarita kejadian nu kaalaman waktu mimiti aya sasalad pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia mangrupikeun bagian tina pandemi penyakit coronavirus lumangsung di sakumna dunia. Virus corona mimiti kapanggihna di kota Wuhan, Cina. Virus ieu sumberna gancang pisan, sareng tos nyebar ke hampir sadaya negara kaasup Indonesia. Virus corona parantos nyebarkeun virusna ka langkung 1 juta jalmi di Indonesia. Kusabab virus corona eta ngabalukarkeun warga jadi guliga, saeur nu udur, sareng sieun ngalakukeun kagiatan di luar imah. Kalampahan salila sasalad ku ayana virus corona, nyata diantarana diayakeun PSBB, barudak sakola diajar di bumi, atanapi nu disebat diajar online. Pikeun neukkeun penyebaran virus corona, sangkan ulah tambah seueur. Pemerintah ugi nerapkeun protokol kesehatan anu ketat, sareng teu hilap nerapkeun 3M. Di antarana ngajaga jarak, atanapi nu disebat social distancing, nganggo masker, sareng rajin ngawasuh tangan. Selain ti eta, urang oge kudu rajin olahraga, ningkatkeun daya tahan awak, sareng ulah aya hubungan langsung sareng anu kaserang COVID-19. Rasa jeung kaayaan diajar mangsa sasalad nyaeta diajar kurang efektif sabab kurangna fasilitas internet sareng seueur pelajaran nu henteu ngartos. Nalika diajar di bumi aya seueur gangguan anu ngaganggu proses diajar. Diajar di bumi sakabeung muncul rasa males dibandingkeun di sakola. Harapan urang lamun pandemi ieu tos rengse nyaeta giat tiasa ngalakukeun kegiatan sapertos biasa. Tiasa diajar deui di sakola, tiasa ibadah di tempat ibadah sakumaha biasana. Sareng ulah hilap ngucap syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Upami sasalad tos rengse, urang kedah leuwih ngajaga kasehatan sareng nerapkeun pola hirup bersih jeung sehat supados disingkahan tina panyawat.